Kakara arek prak ieu teh botram sosoranganan. Torojol teh si teteh geus mulang sakola. Nah, geuninganan ongkoh ieu teh masih kene jam 10. Ari pek teh aya rapat cenah guruna oge. Tuluy we datang-datang ieu teh kalakah muka MBG cenah oge. Emang oge sok kepo mak mah saban poe jeung naon MBG na. Tah geuning diburak ku budak mah. MBG poe ayeuna eusinana teh aya tahu, aya chicken, aya anggur, aya bonteng, 2 keureut tuh tingali. Terus we sanguna. Nya lumayan we lah jang barudak mah. Jug ampikeun heula ieu kantongna ka bumi. Kayak urang mam MBG na jeung emak di dieu. Tapi emak mah ieu teh meuni asa hayang ngarujak kacang. Padah bade enak kitu ningali kacang panjang meuni keur mararontok tuh di tukangan saung. Bisi kaburu karolot urang alaan heula tuh. Adeuh hampura kelek emak katingali ieu teh baraya. Geus nya tong salpok kana kelek emak tuh ieu tuluykeun emak keur ngalah heula kacang panjangna. Ieu teh keur ngalah loba pisan sireumna baraya. Bari keur ngalah kieu teh teuing aya hileudan teuing henteu ieu teh da pokona mah fokus ngalah kacang. Tuh da anu geus karolotna mah henteu dialah ku emak teh. Aduh ieu jeung pabaliut kieu deui jiga oray. Geus cukup ngalana mah tong loba-loba teuing da ieu teh moal karujak kabeh. Palingan oge sabarasiki nu karujakna mah da geuninganan sok loba dipotong-potong oge. Keheulaan emak teh asa acan mawa sanguna ieu teh. Kusabab sanguna geus namprak hayu urang ngarujak. Baraya emak teh ieu ngarujak kusabab kamari aya sambal tarasi sesa rada loba keneh jadi ku emak rek dipake ngarujak. Tenang we nya baraya da bersih keneh ieu teh. Buni da ditutupanana oge. Jadi rek ngarujak teh dicabean deui da embung geus lada ieu oge geuninganan ukur ditambahan uyah, pecin we jeung gula ku emak teh da bisi kurang karasa geuninganan uyah jeung pecinna. Tuluy we ieu teh neuk teukan kacangna, ieu teh neuk teukanana oge tuh tingali asal-asalankeun bae lah da moal dipeunteun ieu nya baraya. Moana atuh da tadi teh geuning neneangan peso da duka di mana langka ting hararese. Ari keur dibutuhkeun teh sok sagala arareuweuh. Abongnya boga barudak nu tukang cuacoo geuninganan. Tah ieu emak geus rengseng ngarujakna teh da ngarujakna henteu dilembutkeun nya baraya ukur digalokeun we kana bumbu sambal tarasi. Soalna mah ngameh nyakruk keneh geuninganan kacangna teh tuh tingali baraya. Cukup kieu we ngarujak kacangna oge nya. Emang ieu teh katemponana mah tepi kabitaeun tapi percayalah baya ararampun ting ari keur ngomong kieu teh pabaliutnya baraya. Percaya teu kieu-kieu ge enak. Kitu maksudna teh. Aeh ngomong wae cenah oge ieu mah rek ngahuap heula nya baraya. Da yakin moal aya nepi kabitaeun jeung deungeun anu kararieu mah. Buka we lamun jeung daging sapi mah nya. Nya emak teh di dieu henteu sosoranganan nya tuh jeung si teteh keur ngahuapkeun menang MBG ti sakolaan tadi ge emak disumbang tahu na geuninganan ku si teteh teh tahu tina MBG. Teu poho kusabab aya lalab keneh sesa kamari. Geus pasti diopi deui atuh baraya.